Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester 2 dina mingguan kaopat ngeunaan mamanis basa, babasan jeung paribasa. Satu acana urang medarkeun leuwih jauh ngeunaan materi-materi ieu, hayu urang sami-sami ngadoa heula supados engke materi pelajaranana gampil dipelajarina sareng gampil oge tugas-tugasna dikerjakeun ku hideup sadayana. Dina mingguan kaopat ieu, siswa-siswi kelas 8 sadayana masih sumanget diajarkan? Daramang oge kan? Haladir sadaya kan? Mugi-mugi sadayana masih sumanget diajar, masih damang, sareng masih tiasa hadir dina pangajaran ieu. Teras masih sumanget oge ngerjakeun tugas-tugasna. Sapertos biasa, dina pangajaran ieu oge aya tujuan pangajaranana. Anu kahiji nyaeta ngagunakeun mamanis basa. Nu kaduana kedah ngaguarkeun babasan jeung paribasa. Ari mamanis basa teh dina naskah biantara keur waktos pangajaran minggu kadua kamari pan aya ungkara anu unina sapertos kieu. Sakitu anu kapihatur boh bilih langkung saur bahe carek, boboh sapanon carang sapakan. Hapunten anu dikasuhun. Tah, ungkara eta teh aya kekecapan langkung saur bahe carek boboh sapanon carang sapakan. Hartina eta teh menta dihampura bisi aya ucapan anu teu merenah kadengena. Ungkara samodel kitu teh sok disebutna mamanis basa. Janten mamanis basa teh nyaeta kecap mamanis anu ditambahkeun dina kalimah anu sok mindeng kapanggih dina biantara hutbah atawa karya sastra. Biasana nu sok dipake dina mamanis basa teh aya babasan. Biasana nu dipakena wawangsalan jeung paparikan. Conto mamanis basa teh nyaeta contona nya hapunten simkuring teh sanes bade mamatahan ngojay kamari. Nanging aya sawatawisna perkawis anu hoyong didugikeun. Minangka kareteg ati ti wawakil nonoman Sunda. Harti tina mamanis basa di luhur teh nyaeta sanes sok bade ngajaran sanes sok guminter oge. Conto-conto nu sanesna hideuk tiasa oge maca dina buku paket Bahasa Sunda kelas 8. Eta ngeunaan mamanis basa. Ayeuna urang medarkeun ngeunaan babasan. Tadi kan dina mamanis basa aya babasan. Tah, ari babasan teh nyaeta ungkara basa winangun kecap atawa prasa anu susunanana geus matok atawa baku tur ngandung harti injeuman. Contona hampang birit anu hartina teu hese dititah atawa daek dititah. Salian hampang birit ge aya deui babasan. Misalna gede hulu. Eta teh hartina adigung atawa sombong. Aya deui lawan tina hampang birit nyaeta beurat birit. Ari beurat birit mah hese dititahna atawa tara daek dititah. Terus aya deui panjang leungeun. Ari panjang leungeun teh hartina naon coba? Ya, panjang leungeun teh hartina sok maling, sok cocorokot cenah. Terus aya deui laer gado.
Ari layar gado teh lain gadona nu laer, tapi eta teh babasan, hartina culamit. Sok punta penta, eta nu namina babasan. Terus salian ti babasan aya oge paribasa. Ari paribasa mah ungkara winangun kalima atawa klausa anu kekecapanana katut susunanana geus matok atawa baku. Biasana ngandung harti babandingan minangka siloka hirup manusa. Contohna nya, lamun keyeung tang tu pareng. Hartina teh mun urang enya-enya ngalakukeun usaha tangtu sagala cita-cita atawa kahayang bakal kahontal. Salian ti eta aya oge paribasa adean ku kuda beureum. Misalna nya ari adean ku kuda beureum teh misalna hidep nambut pakean atawa barang batur tapi hidupna teh sombong. Jadi so aku eta barang sorangan padahal mah eta barang menang nambut, menang minjem gitu ya. Jadi adean ku kuda beureum teh maksudna mah agul karena barang injeman. Salian ti eta aya oge paribasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Maksudna mah lamun urang sungguh-sungguh pasti kalakonan kahayang urang teh. Intina mah kadinya. Tah, tina materi mamanis basa, babasan, jeung paribasa, aya anu hidep teu ngartos, tangartos sadayana tos paham. Upami aya anu teu ngartos, tiasa hidep dibika deui di buku paket basa Sunda kelas 8 anu tos dibagikeun ku wali kelas masing-masing. Dibaca deui, diregepkeun sing leres. Upami aya anu teu ngartosna, tiasa hidep naroskeun dina WA grup Bahasa Sunda kelas 8. Teras tong hilap. Daftar hadir atawa absen sareng tugasna dieusian, dikerjakeun. Di mana Bu? Dinu alamat link anu bade di-share ku Ibu di WA grup Mapel Bahasa Sunda kelas 8. Tong hilap, eusian daftar hadirna sareng tugas di handapna dikerjakeun. Upami kitu, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.